Duh, aing cuaca panas kieu. Istirahat heula ya. Nakari hiji deui ya teh. Supaya kore ciku hungkul. Sugan we atuh ayeuna mah we ah. Nanyakeun ka warung we. Da kitu teh ning lieur si mangetana duh aing masuk. Sok kalau jadi lieur ah. Sugan we ah. We ayeuna mah bebeunangan hasil atuh. Kumaha atuh aing ah. Rek nanyakeun ka Google wae kitu euy. Nanyakeun ka Google we ah. Google. Apal 5 ekor riciko teu? Punten abdi teu ijalan ku Papa. Ah. Nah, jadi melik lieur Google ge. Aduh aing kumaha euy. Aku mangke lah jalan kadinya we lah. Tapi kalau udah nyusun lah strategi ya teh sebelum bertindak teh. Tapi sieun euy. Sieun sok kalakah. Oh siap, buat lieur ka aing. Tuh, nya. Acan ge acan, kila-kilana geus aya. Ah, aing mah sebel kieu lah. Lieur. Kan hiji deui. Aing lieur kieu Gusti. Aduh. Paranas kieu da atuh cuaca teh. Baiklah, ngaliwat ka dinya we lah. Goreng petut. Rek ka mana sia? Kalau Malik serem ti aing. Ka dieu heula. Diuk heula di dinya mending ge. Woi. Diuk heula mending ge. Ah, maneh kot gaya kieu duh. Didinya parkirna ngalangan jalan yang katubruk stum teh. Nah, gitu. Oh, mana kali gitu? Ah, si kurang ajar macam aing. Di situ. Itu di mana? Na tenteng. Di situ. Nah, gitu. Ngopi segar kieu. Ah, siah goreng patut. Tadi nyebut serem ka aing. Henteu Kang. Ngan tadi mah salewat mah jiga vokalis pen. Nu balik ari ngomong. Wah, sia mah. Baru sebentar saja kau bergegas meninggalkanku. Rasa rindu padamu kini besaran di benakku.
Cinta itu anugerah yang tak mungkin mudah ku Nah, Iga, Tiga naon si lain? Iga nu gelo. Di mana ya nu ngawarung atuh? Ari bieu si lain ngungku gerak ka mana? Kan bade nagih, Kang hiji deui ieu teh. Margi bulan ieu me gajihan. Neangan gaji mah tong ka dieu atuh, tuh ka tukang jagang. Ti mulai gaji berit, gaji bison, gaji tapir aya di dinya. Ngan gaji eta, Kang. Atuh naon atuh? Lain miliun. Nya alamat baik Ciko. Geus we diukeula aya nama di dinya. Jam sakieu mah sok tara aya si dokter mah di dieu. Sok init-initan. Entos atuh, kopi we hiji. Kopi naon? Bebas lah. Atuh aya kitu mah. Urang nya nala. Dulu kasih ketum. Jangan me. Karaokean tetangga mah kan kepake duit di mana kayak dispek duit mah mau karaokean diberesin cuaca geus mendung kita tadi nih besok kayaknya geus mendung tapi urang teh asa di kamari teh kena hate ting aya naon mending aya mangpel we cek pejama itu lamun urang di imah bersih teh insyaallah ngajaga dina virus-virus berbahaya si virus-virus corona teh meh leungit kudu baras sambil dijoget beres-beres. Gening beak, ieu mah kudu kasbon deui kasih kodok ieu mah Ayo tekan nyahuan jual beak. Aduh. Telepon gitu aing mah teu jadi ngepel teh mending ngedengerin ke radio ya enak mah. Sugan aya sarua sanu geunaheun. Pas. Ngedengerin ke radio. Jam sakieu mah sok loba lagu-lagu India. Aca nehi. Jamuna, jamu kekinian karesep budakna oge. Jamuna meningkatkan imun tubuh. cocok radang. keur kondisi siga kieu mah kudu loba minum jamu. Meh sehat. Rempah-rempah asli Indonesia. Barang Aduh. kara baru put. Eta mah jeung si Bilqis atuh. Baca. Jamuna. Kita masuk sekali dahar. Nu teu aya duana. Pindahkeun we Anak Iklan yang dia. percaya diri ingin mendapatkan sang cocok. pujaan hati dan sulit untuk iya. mengejarnya, kami Ayo punya dong. solusinya. Cukup ngaca tuh, ngaca goblok, ngaca, Ka aing sia teh? ngaca, Ka aing? ngaca. Aing kasep kieu ge. Balik pisan ti iklan teh udah bener. Klinik Dokter Oyo dapat mengobati segala penyakit. Mari kita sama-sama mendengarkan dan kita akan hubungkan ke Dokter Oyo. Saya Dokter Oyo. Mari kita dengar Dah. testimoni dari pasien. Dah, iklan ya. Abi, Klinik. Pipit, serta acana gaduh penyakit anyar, saprang tatangi abi anu cerewet, berobat ke Dokter. Dokter Oyo. Alhamdulillah, tatangi abdi ge isukna maot dan Aduh. TBC. Berikutlah tadi Ceruk ini testimoni kate dari udah pasien. bener. Silakan hubungi jika Anda ingin Ini pindahkeun, cepat hubungi Dokter Oyo. Dah, iya.
Ayo tadi belok gigi. Ayo kena hayal. Ayo di belok. Balik bisa ayo. Beri gede ah. Nanti bisa transport kasih kau dong. Kurang telepon lah. Naon atuh ieu teh? Kabaran euy, si Dodson nelpon ieu mah. Hoco. Kabaran maneh nelpon? Hah? Kabaran kumaha, Dok? Sia atuh nya ku aing rek dianyukan di warungna. Kitu atuh, kudu loba amal ka babaturan mah. Gagabah sia. Amang kasih mau jadi pahala. Sama ngeresok itu we. Heuh, tingali atuh grosir nu dia hareup ku maneh ayeuna. Hasilna kumaha? Dianyukan? Bangkrut teh beak modal atuh. Hah? Sia mah ceu aing oge tara balik wae. Sia. Ieu Bang Emok aya di dieu sia. Kabeneran maneh nelpon? Hah? Kek. Ieu maneh ngomong cing bener ya? Asli eta teh? Sia ari sakirana teu mampu mayar mah atuh naon? Make jeung unyam-inyum ka Bang Emok sagala. Usaha teu puguh mah ieu, teu kudu unyam-inyum sia teh. Hah, atuh we. Lain eta maneh di mana? Eta mah di mana? Heuh, aing keur di dapur. Keur nyeun kopi. Jauhan telepon jauhan. Geus teh jauh ieu. Kieu, wibawayahna, manehna tulungan aing. Kumaha carana eta si Emok teu ka imah? Ah, sia mah anger nitah wae teu bener ka aing teh. Bahaya tuh, ya kan kita bagaikan sepasang unggas. Aing hayamna, sia taina. Aduh, bae aing taina oge, sia bakteri taina atuh. Aduh, Dok, wae da imah aingna tulungan lah heuh ayeuna mah. Geus katu kieu. Sok nyebut heula Dodok ganteng gitu. Pang-pangna aing geus boga ide ieu. Atulah nya atuh Dodok ganteng, anu ganteng dunia maupun akhirat. Aduh sia, ecan ka akhirat atuh. Atuh pokona mah ayeuna kudu tulungan we lah. Nya. Ya geus itu cro. Aing ieu keur nyieun budak, aing nyieun kopi. Heeh. Daun salam, daun kahitutan. Assalamualaikum. Ya. Aing nya geus atuh. Saung koneng, saung uduk cro. Make samal, make bonteng. Aduh, mending ngeunah cro. Waalaikumsalam geus ah. Jaman ieu si Dodson mah aing. Ku aing sia. Nah, Kang, nggak salami ada mal kopi teh. Abi haus ya. Ayo kor. Diengrin sia ku aing goreng patut. Reaksi nang kemot teh. Akan sia. Tuman jelema kitu mah. Sia teh tuh cigan pagawean wae. Kijing jadi Bang Emok atuh. Mudaratna ieu. Cek agama mah haram jadi Bang Emok teh. Geus ah. Yo Kang, rek di sebelahkeun ka mana ieu? Kabi. Wah. Naon eta? Siga tabung gas. Nah, Kang. Eta mah kopi nage spesial make di kotok. Kotok na teras saha, Kang? Acan ngagubrak kana teras atuh. Menang bieu naneana ge. Aduh, anak tenet kumaha kitu nya. Nya gitu. Lain ti kotok deui eta mah make timun, Kang. Geus naon deui eta Kang timun? Timuning, Kang. Emang siang-siang gini minum kopi? Wah, katenan atuh.
Ayo tukang, jajak abdi ka bumina Paeko Riciko sabaraha nya Kang? Eta kopi dawan rebun. Hah, mahal. Teka sebut mahal. Kopi 3.000, caina 2.000, cangkir 1.000, parkir 2.000. Ka masalah apa na tukang? Apa nih mau urut korong biar aing? Bebas lah kumaha Kang. Ayo atuh rek ayeuna. Ayo Kang. Yuk nam atuh. Tukang nilililating keburu berang yuk. Dah, mi bawe si goreng patut. Bae makan semua dinya. Ayo, nam. Tah, imah mah dihareup. Cetik deui teh dieu. Oke maneh lurus, terus balap kiri. Pangjuruna eta imahna. Jika ditu urang ada gua di dieu. Manggil atuh sekalian. Moal ah. Jika maneh di ditu. Buat urang ka ditunya. Sok. Oh, lain ka imah si Dotpo. Aja tapi galak kan cabang emo. Punten Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deka saha? Rupi laras ieu bumina Paeko Riciko. Eko Riciko. Awal ngaranna Eko di dieu mah. Jeung modal deh. Iya Pak. Terus mekar-mekar atuh dah. Irit, sis. Irit. Geus aya geus teh. Pas, eta mah bumi Pak Haji. Heeh. Terus kumaha? Abi ngaron di sosolan. Dan itu sayurna. Ya harus dari harga kumaha kadang mau kawan atuh. Iya sih, terus mekar-mekar yang bijak ah. Lihat ah. Berhasil aing. Teu kabayang aing eta si Bang Emo moal teu semu-semu lenyet kumaha kitu jebaya ceat. Akan sia. Aing teh atuh masalah jail mah tong ditanya si nomor wahid. Wah, sia teh Bang Emo. Aduh, si kodok geus kitu we. Ngajian si emokna. Ah, untung orang nyamar euy. Aing ngos-ngos ka dieu. Pan ka warung aing teh. Ah, salieur. Gara-gara si Emok ieu. Heeh. Rek balik aing teh itu teh. Ah atuh, ini budak baduk. Teu balik dalan. Astagfirullahaladzim. Lain abi, made. Hampura. Anu ngaruksak tanggal cau masih doslo. Lain abi. Ya. Aing tingalikeun sanaha kebun aing tanggal cauna jeung sengklek segala.
Ku si Docro aslina lain abi. Ah, doco maneh we teu gablok pipikiran. Disuntrungkeun abi mah aslina. Rek naon sia ka kebun aing? Rek ngana sampo rek neangan sora tadina nuturkeun sorangan. Ku si Docro disuntrungkeun jadi kan tanggal cau. Ke gablok pikiran sia teh bal ah. Nya pikiran abi keur ulin heula. Aduh. Wow. Si kehet. Aduh. Nipu ka aing. Kehet. Hampura. Bi aing penyabaran aing geus can. Lain ngus-ngus kehet. Ada rasakeun aing sia. Tapi aing siga hanya 3 kolot ya. Siga mah ade pama aslinya. Mata aing bieu jogi gituan nih ruas aing. Atuh bae atuh. Kumaha tadi? Si Emok kumaha? Si emok kehet ngagawekeun aing sia. Tuh, geus urang ka itulah ngobrolna tong di dieu. Mesti dieu bisa aya keneh aing-aingna. Atuh Di dieu ngobrolna. Duh, ampun dah sia mah aya wae. Ya, penyabaran aing halus ya. Kumaha sia we ah. Kehet teh. Ayo tuh. Nain si emok tadi bah ku aing. Naon? Masalah jahil mah aing nomor wahid tak kudu ditanya aing mah teh. Bagus. Top. Geus badinya. Ayo tuh, bari ni sayu jeung aing. Yuk sia nya. Ampun aing mah sia. Mun aing lain teu nyaah ka anu jadi babaturan. Teu kumaha deui atuh aing udak-udak gara si dipis wae aing. Heeh. Lieur aing mah kumaneh mah. Yeuh, maneh teh sakirana teu mampu jang mayaran mah. Make jeung unyam-inyem ka Bang Emok sagala atuh sia teh. Mah urang we atuh lah. Nya ceu aing sia mah ari diomongan ngadon cigah kitu. Bae lah, teu kumaha da butuh atuh. Mamatahan sia ngadon didenge kuliang padot si kehet. Kudu dikultum sia mah Doclo. Kudu kieu mamatahan si Doclo mah. Da teu didengi ngadon didenge kuliang padot si kehet mah. Kudu dikultum sia mah Doclo. Ya. Ini sia beungeut kok siga kuyah eta. Mah dari dulu makan teh sama sampe sekarang mah sama gedang, betul tidak? Lain atuh eta beungeut nih kitu atuh. Heeh da mamatahan sia mah da kudu kumaha atuh carana aing. Nah, jadi kitu robah soalna. Pangkope ya, sia. Oh, gitu. So, jadi kumaha anjing? Heeh, atuh da kumaha deui tuh nya aing kumaha da geus parusing urang enak situasi ayeuna teh, Dok. Ayeuna teh geus hese duit. Naon cing efek corona teh urang teu bisa neangan duit kitu ka dieu. Aing mamatahan sia mah. Kudu kumaha, tapi eta celo tadi si Bang Emok. Si Bang Emok kababayan. Heeh. Lenyet, cayan mah. Ampun aing mah. Geus atuh lah enak mah geus. Ayeuna mah ulang ngarayakeun si Bang Emok we lah. Urang joget. Nuhun pisan heuh. Tapi ngomong-ngomong, celo. Aing ngajailan si Bang Emok teh ieu penuh dengan ide, penuh dengan pikiran. Nah, terus maneh ayeuna kudu mayar hutang ka aing. Aing rek leuwih ti si Bang Emok atuh. Harus yang mencontoh kana kieu ayeuna atuh lah aing mah. Heeh, kan bae lah. Nu penting mah, tapi aing butuh duit celo ieu teh. Heeh. Tadi rek nginjem ka si Bang Emok aing teh. Nah, sia mah itu mah matahan geura ditah nginjem. Geus ah. Aya ayeuna urang ngarayakeun si Bang Emok we nama. Aya. Maneh mun tadi neuleu si Bang Emok tadi. Bae. Ayeuna mah urang ngarayakeun si Bang Emok. Yuk.